Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi tasofa bil kamalat wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin ladzi uyyida bil mu'jizat wa ala alihi wa ashabihi ladina fa'alul hasanat wa jatinabul munkarat amma ba'du. Qala nazim wal basi wal qadaril jalili wa jam'ina bima syarin fil khalaiqu tahsyamu. Mangga urang lajeng deui anca anu katunda tipayun dina ieu bet nembe 2 cabang iman. Jadi lebetna sabet ieu teh 3 cabang iman. Nah, cabang iman anu kagenep 7 sareng 8. Nembe kagenep sareng ka7 ayeuna anu ka8. Sok urang aos heula nazomna. Wal basi wal qadari jalili wa jam'ina bima syarin fihil khalaiqu tahsyamu. Kagenep kana papasen hade jeung gorengna katujuh hudang ti pakuburan sadayana. Kadalapan riung kumpul di masyarna saknyatana kabeh manusa garanti rupana. Urang teraskeun ngalogat heula nya. Wasabatu saminatu jeung ari cabang iman anu kadalapan. Al imanu eta iman bi anal khalaiqo kana saesuna pirang-pirang makhluk. Yusakuna eta bakal digiring itu khalaik jami'an barina sakabehna. Badal bati dina sabada alam ba'aswan nusuri jeung nyebar ilal ardil mahsyari menuju ka tanah mahsyar. Ayil mauqifi tegasna menuju ka mauqif. Wa iya jeung ari itu mauqif ardun eta bumi baydaun anu bodas qau sop-sopin pelataran anu rata. La teu aya piadina itu ardun naon iwajun belokan wala amatun jeung teu aya renjul wala alaiha jeung teu aya di itu ardun naon robwatun muncuk rata istuni teu aya legak-legok sumawana yak tapi bisa nyumput sal insanu jalma waroaha di satu kangeunana itu ardun. Aya lubang misalnya bisa pakai nyumput henteu tah rata istuni. Wala wadatun jeung teu aya tapak yana khafidu anu narima handap itu wahdah anil ayuni tina paningali piadina itu ardun. Balwa bari ari itu ardun soidun eta tanjakan waidun anu saiji basi itu anu ngampar la tapawutun teu lepot-lepot pihi dina itu suud. Yusakuna digiring jalma-jalma ilaihi ka itu mauqif zumaron barina berbondong-bondong. Kumaha paningkah jalma di darinya di dinya teh. Wa maratibun nasi jeung ari martabat atanapi tingkatan jalma-jalma fil hasri di etam alam mahsyar mutafawitatun eta anu beda-beda. Paminu mangka eta tetep ti sapalina itu nas arraqibu ari anu aya nganggo tutumpakan
wa huwa jeung ari itu raqib al muttaqi eta jalma anu takwa. Jadi jalma anu takwa mah nganggo kendaraan di mauqif teh kitu nya, di alam mahsyar teh. Wa minhumnya eta tetep ti sapalina nas almasyi ari aya anu lempang ala rijlaihi netepan kana dua sampeana itu man atanapi masyi. Wa huwa jeung ari itu masyi qalilul amali eta jalma anu saalit amalna. Wa minhum jeung eta tetep ti sapalina nas almasyi ari aya anu lempang ala wajhihi netepan kana beungeutna itu masyi. Jadi ngagasruk raraina teh. Wa huwa jeung ari itu masyi ala wajhihi al kafir eta jalma anu kafir. Jadi ngesodna teh kunaon? Ku rarai. Ku beungeut jalma anu kafir mah. Sumaya sripu tuluy mengkolkeun yusoripu kitu nya. Sumaya yusoripu tuluy mengkolkeun Allah anasa ka jalma-jalma minal mauqif tina mauqif. Tos kumpul di mauqif di alam mahsyar ka mana? Ilal jannati menuju ka surga awin nari atawa kana neraka. Wa yamuruna jeung ngaliwat itu nas ala sirati kana sirat. Jadi ti mauqif rek mentas rek menuju surga atawa neraka tangtuna nyorang sirat. Fa ummatu sayyidina Muhammadin mangka ari umat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala sab'ati anwa'in eta netepan kana 7 pirang-pirang warna. Jadi umat Kangjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam dina ngalangkungan ka sirat teh aya 7 warna, 7 rupa. As-sadiquna kahiji para sodikin wal alimuna jeung nu kadua para alim wal badlau jeung katilu para wali abdal wasyuhadau jeung kaopatna para syuhada anu maot syahid wal hujaju jeung para haji wal mutiuna jeung jalma-jalma anu taat wal asuna jeung katujuh paningkahna jalma-jalma anu maksiat. Pasodikuna mangkari para sodikin jalma-jalma anu bener. Yamuruna eta ngalangkung itu sodikun ala sirati kana sirat kalbarkil khotipi seperti kilat anu nyamber set cepetnya. Wal alimuna jeung ari alim karil asipi eta seperti angin anu ngahiliwir. Wal badlau jeung ari para wali abdal katoiri eta seperti manuk anu hiber pisaatin yasirotin dina waktu anu enteng sakedap. Wasyuhadau jeung para syuhada kalparsi eta karpa kalparsi sabiki eta seperti kuda balap. Yamuruna anu ngaliwat itu parsi sabik pinis pinaharin dina satengah berang satengah poe. Wal hujaju jeung para hujaj yamuruna eta ngalewat itu hujaj biyaumin kamilin dina sapoe anu sampurna. Wal mutiuna jeung ari jalma-jalma anu taat pisahrin eta dina sabulan. Kumacan ari jalma anu maksiat wal asuna jeung ari anu maksiat yadouna eta nyimpen itu asun aqdamahum kana keuneng-keunengna itu asun ala sirati kana sirat. Wa auzarohum jeung ari anu berdosa na anu baroga dosa anu lalacut ala zuhurihim
eta natepan kana tonggong-tonggongna itu auzar. Jadi ngesodna teh kunaon? Ku tonggong. Ngalangkungan ka sirot teh. Payamburuna tuluy ngaliwat itu auzar. Patak sodu maka tuluy ngamaksud naon naru jahannama. Neraka jahanam ikhroqahum kana ngadurukna itu auzar. Keur ngesod ku tonggong neraka jahanam ngalentab rek ngaduruk. Pataro tuluy ningali itu naro jahanam nurul imani kana cahaya iman. Ternyata aya imanan. Pikulubim dina hate-hatena itu auzar. Patakulu tuluy nyarita itu naro janam hazaya mukminun. Hazaya mukminun. Liwat jalma anu iman. Pa inna nuroka mangka saesuna cahaya anjeun atpaa eta mareuman itu nuroka lahbi kana lentaban kami. Jadi tetap bisa ngaliwat sabab gitunya aya imanan dina hatena gitu. Jadi iman mareuman kana lentaban api neraka dah gitu. Kama seperti perkara apada anu geus mere paidahu kana itu ma saha Muhammadul Hamdani, Muhammad Al-Hamdani. Maka geuning dicarioskeun aya nu sodaqoh saukuran carecet anu bisa ngapukan panasna seuneun neraka. Nah kitu nya. Jadi termasuk jalma anu iman tak iman kaimananana nyata mareuman kana lentabna neraka. Baqaulu nazimi maka ari kasauran nazim wal qadaru tadi aya wal qadaru. Wal ba'si wal qadaril jalili wa jam'ina wal qadari gitu kan. Bipat hidali kalawan dipatakeun dalna qadari. Wa qaulu jeung ari kasauran nadim tahsamu lapad tahsamu eta teh mimbabi ta'aba yat abu. Ta'aba yat abu berarti sulasi mujarod bab katilu. Ta'aba yat abu fa'ala yaf'alu. Tahsamu aetah jalu tegasna ngarasa isin. Watastahi tegasna ngarasa isin. Minal ibtidohi tina ngawaweleh. Indal irdi dina nalika madep alal mulkil jabbari. Karaja anu maha jabar anu maha maksa. Wa makna qaluhu fihil khola iku tahsamu. Jeung ari makna kasauran musonib atanapi nadim fil khola iku tahsamu. Ae kullu ahadin tegasna ari setiap salah saurang saban-saban saurang yasagilu eta katungkul ahad bihalihi kutingkahna ahad fil masari di masar. Wayasabku jeung ngampar saha anasu jalma-jalma kal jarodil muntasari seperti simut anu nyebar fil ardi di bumi seperti simut anu nyebar breng kitunya. Wayabsuru jeung ningali saha wayabsuru jeung ningali itu ahad al ahma'a kasawareh turunanana. Ba'duhum tegasna sawarehna ahma ba'don kasawarehna deui. Jadi ningali
ningali itu keluarga urang si A si B waya ta'arofun ajeng kenal eta ah mah ngan walaya takalamuna jeung teu cacarita sabab katungkul sibuk ku pribadi sewang-sewangan jadi teu nguruskeun nu sanes waktu harita mah teu apal anak teu apal dulur teu apal kumaha masing-masing gitu nya. Entak di dunia mumpung bisa silih tulungan kudu silih tulungan supaya engke bisa jaga diri sewang-sewangan. Wahum jeung ari itu nas kanas deui. Hafatun eta anu nyeker teu di sendal di alam mahsyar teh. Arotun anu telanjang masahun anu lalempang nyeker telanjang kitu nya. Qala ngadausa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Kangjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam yub'asu bakal dihudangkeun saanasu jalma-jalma hafatan barina nyeker arotan barina telanjang gorolan barina kocopan jadi teu disundatan kocopan teh qad aljama anu nyata neuleumkeun hum ka itu enas naon al aroku kesang wabalago jeung nepi itu arok suhu mal adzani kana pentil cepilna gitu kesang teh dugi ka ti dieu ge barijil kesang wa mana hafatun tadi hafatannya ari makna hafatan ae goerola bisi nanial tegasna anu teu marake sendal itu wa mana arotan nyari mana arotan ae goero masturina tegasna anu teu ditutupan teu nganggo raksakan teu nganggo raksukan wa mana gorlan ya gorlan tadi ae goero maktunina tegasna anu teu disundatan ulah alit aduh isin temen cenah saur saha teh saur si teh Fatimah isin temen kata boro-boro aya kaera boro-boro ngeuh kanu kararitu kitu nya nah kasibukan ku pakewuhna di alam mahsyar moal ngeuh sarerea qala nazim tah kitu nya jadi cabang iman anu kadalapan teh nyaeta kumpulna urang sadaya di alam mahsyar gitu sok aos heula wal ba'si wal qadari jalili wa jam'ina fi mahsyarin fihil khalaiku tasamu kagenep kana papasen hade jeung gorengna katujuh hudang ti pakuburan sadayana kadalapan riung kumpul di masarna sadaya jalma nyatana kabeh garanti rupana wallahu alam bissawab ulah eureun ngaji. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.